اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Lehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman. Akbar disebutna di mana wukuf poe Jumat, hati-hati. Nah iya engke di Mina bakal ribut gede, perang anu luar biasa, asup musyrikin kafirin munafikin asup ribut ke di Mina. Wah getih pohara jasa ribuan jelema mararaot lumpatlah ke Mekah. Di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa. Ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah. Ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae di dinya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jang nanya lantaran salat deui ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha ge teh waktu jang duha terus bae mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih ji. Dan sabalikna jeung Mahdi bae, Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat bae. Urang mah kesempatan salat ngobrol bae. Nah ieu Mahdi setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi kulantaran disumpah karak ngaku ana Mahdi. Mulai datangnya nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit nama di Syria nu kuardisan. Tidinya bakal ke Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Sing ada Cisoka ieu. Tah, ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha? Ciri-cirina hiji geus loba anu mararabo. Nomor kedua geus loba anak zina. Nomor katilu paharaman ribawi geus teu dianggap riba. Nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana di geus teu kadeulean. Didinyalah bakal turu damah di kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau di urang bibit kacau na geus aya. Lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji, partai jeung partai lain deuk ngagungkeun bangsa jeung negara. Kabeh boga kepentingan. Urang mah menceritakeun kajerona inggis sabenerna. Timbullah kuari aya ISIS naku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuari pan urang sieun inggis. Lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika. Setelah dididik menang ti Irak, dikaluarkeun, dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Ngesurat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadisna. Lain lalagaan ieu sadis teh. Kalian tembak, kalian tembak, nyana ditembak kebul. Mun ditanya ieu menang ti mana ilmu ngebul Cisoka. Make naon ieu pelor, paingan pelor hese harita. Ieu diteureyan ku ISIS masalah ieu. Nah, kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak bae. Terus bae ieu sahabat asa nu teu nurut ka tembak bae. Geus ribuan nu korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya panggeulana nu beunang di Tasikmalaya. Kamari di Pandeglang. Jelemana bangun poho lupa daratan. Teu ingetna naon. Pokona asal nu teu nurut tembak bae. Ieu kan ngeri ku ari ieu. Tah, ieulah ISIS. Nu kuari terus nyerang, terusan teu eureul-eureul. Kan perlu biaya aneh nyana teh kapan mek ngaruntukeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae
di lain sisi jana dek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir, henteu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macaknya teh. Yuk babarengan jeung Mahdi. Si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh. Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab, terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika nu ngahancurkeun urang Arab, Islam, ISIS, nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab. Puyang henteu coba. Iyalah lain lalaga adi mah puyang eta secara global na kos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti, nyaritakeun Mesir geus teu kaharti. Lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan, nu didengekeun. Informasi akurat na baheula mah aya Gus Dur. Asal urang geus ngadengekeun keaslianna gampang. Tak Gus Dur ngomong eta pasti. Kuari geus saha nu didengekeun kuari. Deuk saha informasi nu akurat na sedengkeun geus steril. Nu mantak urang karya hese nyaritakeun keaslian teh hese. Kabeh ge bingungeun. Dan nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun geus itu manengan ngararaji bae. Bingung kuari. Geus anu wayah kawin-kawin. Anu can wae ge maning kawin mah bisa kabur perang. Kabur perang, Masya Allah karim. Nah, engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam, perkumpulan wali Abdal di Syam, perkumpulan Asoib di Irak, perkumpulan Mujabah di Mesir. Kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana. Keseluruhanana di Lubnan, Libanon. Ketika ndek perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria, lamun Asoib engke di Irak, lamun Mujabah engke di Mesir, ke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul. Eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah. Kitu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh orang-orang eta. Nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeut jasa rasaan teh masyaallah. Mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh, lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh, tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbab tabi'ina al mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama Islam, bil khusus ka kiai anu pangsepuh-sepuhna nu hadir di tengah-tengah haplah urang, yakni Kiai Haji Sapri oge Kiai Haji Jueni.
mudah-mudahan nu karolot-kolot diparanjangkeun umurna, nu ngarora mah ditihalakeun. Sakijue ini untung. Nu jelas mah seluruh para kiai, para qori, alhamdulillah katingali rempug ngariung ngaronyok di dieu di bumina almarhum Kiai Haji Jaya can di bumina Kiai Haji Nurjaya rerencangan simkuring waktu dicaringin sekaligus guru ulah guru kayaknya naklukeun kebo manggeus dibere jampe naklukeun kebo ciduhan bae cek yana leungeun haju taplokkeun ka irung sorangan salah tante nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan ieu khusus dasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti Allah kempel di dieu di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren Hikmah teh hiji ngaranna Nurul Hikmah ya. Di pondok pesantren Nurul Hikmah dina raraga Walimatus Safar Patali putrana nunami Raden Imam Sumitro beserta Aang Kunevi rek berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah serangan-serangan nutup para rugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakeun musim haji asup ka Arafah, asup ka Mina, asup ka Baitullah. Untung mun teu kabekah moal manggih riweuh tapi kuari keur bejeuna mengkikis pager betis supaya ulah terjadi di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah. Nu jelas NU aya Muhammadiyah aya Ikhwanul Muslimin aya Persis aya Persib aya Islam Khuruj aya HTI aya LDII aya NII aya komo orang lamun ka Tasikmalaya aya Islam Pegeningan aya Islam Torikoh macem-macem bari teu jelas tambah deui ku FPI di Jakarta wah loba aju urang Cisoka mah pan babarian asal dibere duit breg dek bener dek henteu milu we pokona mah pimpinan Kiai Haji Nurjaya tapi anu sangat mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS Ikatan Santri Istri Satu lantaran sieun ka nu kolot na galak
urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek, perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bage urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna. Nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri. Harapan SMA jara di wali harapan di universitas jara di wali atuh boro-boro universitas santri gese jadi wali kan rada deres doang. Sedengkeun anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama. Ai batur mah anu di partai, anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang. Ai santri mah pan tanggung jawab penuh. Ai anu paeh siap nyalakeun eta ngaran tanggung jawab. Ya nggak tanggung jawab eta kos kitu. Jadi pentingna ngariung moal ya. Diondang teu diondang datang aing mah ka jeung hukum ieu. Eta tanggung jawab ngaranna tah. Nu kos kitu tanggung jawab. Lain santri mah hese. Kadu bentak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri. Santri se-Indonesia kuari hanya 8 juta. Anu tegap nyantrina 4 juta, nu 4 juta runtuh. Tegap nyantri 4 juta, nu 4 juta bagi 2, nu daek ngaji 2 juta, nu teu daek ngaji 2 juta, tinggal 2 juta. Nu daek ngaji ka bagi 2, nu 1 juta bisa, nu 1 juta henteu, tinggal 1 juta. Nu bisa ngaji, nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500, nu teu ngamalkeun 500. Nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji. Bea kabeh. Budak terjara di wali kabeh. Gugur di tengah jalan. Mentak aya bahasa kuari mah Islam di dunia bagaikan singa tidur. Jadi kermolor di singa ya. Kan di gudang-gudangnya tidak gudang. Asal ada tangkap air sama singa ya. Jadi orang mendongeng-dongeng nukas gitu tapi yang jeung moal eureun-eureun. Eueuh tanggung jawab dah di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkan nu mana bae enterek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji adat teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas gitu. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah asana mau ge nyanding ya. Tah adu batak ulah katipu urang geus beta nu geus bangeus kahareupeun siga hade. Raramean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam gesan da pula ya tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui janu modern mah teu kasupkeun kana santri tah mah mandalungan tah mah nu kitu mah nu asli santri nu sabtu tadi teh eta sakitu deui can kapotong kuno bobogohan aduh kapotong ku HP bae. Ya Allah.
lamun urang nyaritakeun alam mimiti alam teh alam arwah, kemudian ke alam dunia isuk pageto alam barzakh, ke alam mahsyar, ke alam akhirat. Di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah, Ibrahim gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya daratang ke Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiyq. Wallahu a'lamu bimuradihi wa adzin fin nasi, wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah. Engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ke Jabal Abi Kubais, tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat kuari Abdullah. Kangjeng Nabi Ibrahim opat jihad, mimiti ke arah barat, kemudian ke arah selatan, timur, utara, bahasana akur. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuh. Sanyana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji, hayu geura marunggah haji. Eta manusia aya nu ngajawab, aya nu henteu. Mun ngajawab sakali-sakali, mun 2 kali, 2 kali, mun 3 dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci. Terserah kumaha bae carana. Beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngegero, iblis CS naik. Cak iblis aing ge bisa nurutan kos kitu. Iya hebat iblis ge. Ayuhan nas, balah pasehan iblis sial. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuh. Hei manusia, orang Cisoka tak iblis. Ditambahan ku Cisoka tak iblis loon. Allah geus bardukeun munggah haji ka marana coba. Hayu geura marunggah haji. Urang Cisoka brong kabeh ngajawab. Labbaik Allahumma labbaik. Nu 2, nu 3, nu 4. Tah, lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim, hajina haji mabrur. Lamun ngajawab seruan iblis bakalna jadina haji mardud. Pan tadi mah urang Cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan. Tuh, sia nu ngomong kan? Mardud ya. Nauzubillah min. Nu mantak aya 2 tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya nu mardud. Babari ka mangga sakitu beta. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairan mimma kana, sapulang nanti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekah na leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, gas tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah, surga. Lamun balik di Mekahna lojore minimal angger bekos gitu, berarti hajina mardud. Meme munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji gitu make kopiah. Meme munggah haji teh osok bobonceng si mbak, balik teh boh tambah jeung si embok. Silaka ieu mah ieu, tah ieu mardud ieu.
da kula bandek nanya bae ka urang Cisoka, di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang loba anu mabrur tah loba anu mardud? Sakali deui nu mabrur apa mardud? Coba contohan saurang mana? Tunjuk saurang di dia. Mardud. Nauzubillah min. Baliklah cenah kiai mah daripada mardud moal ka Mekah jiblong. Can pugu karu geus sieun mardud. Deuk mabrur deuk mardud urusan Allah. Nu penting mah naik kapal Garuda di jero kapal teh aya dugelis. Sakitu bae. Hese bae neangan dugelis cara di Cisoka eueuh. Irung marancung di luhur kapal mah kulitna lelemu sarareungit deui. Di Cisoka mah ngaranna ge deukeut ka Solear tu lain deui teh. Ieu carita haji. Sabenerna mah lain munggah haji bae salat ge kabagi dua, aya anu mabrur aya nu mardud. Sarua bae sanajan puasa ge nu mabrur nu mardud, zakat teh nu mabrur nu mardud. Sangkilang ngaji bae aya nu mabrur aya nu mardud. Urang tarolah nyaritakeun ngaji bae, lamun ngaji niatna lain karena Allah, niatna hayang hebat mardud. Lamun urang masantren ngaji niatna hayang neangan dunya mardud. Lamun urang ngaji niatna hayang ngelehkeun batur mardud. Lamun urang ngaji kedah hayang jadi kiai mardud. Cacak-cacak masantren bae ge ka mabrur teh hese. Nu sakola mah neraka kabeh kan. Oh nu ikhlas dari sakola mah eueuh. Eta geus hese karep di dinya doang geus kabaca. Oh langkah-langkah nu mardud jeung nu mabrur teh. Asal niat lain lillahi ta'ala mardud, asal mardud jahannam. Tuh urang lamun nyaritakeun kos kitu di Kifayatul Atsqiya inggis jasa. Santri ngaji maksudna endek hayang gagah elmuna, hayang neangan dunya, ngelehkeun batur. Kanyawan ku kiai-kiaina magahanana sarua ejeung ngajual pedang ka jelema nu deuk ngabegal. Haram sarua bae. Kiai lamun maksakeun bae kos kitu kiaina mardud. Jadi neangan kiai nu mabrur, neangan satiu mabrur hararese. Lolobana mardud bae kabeh. Yang lumayan mardud-mardud nya lumayan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Deui lalakon munggah haji lantaran geus ti dituna lamun memang baheulana ngajawab kajeun kukumaha ge ka Mekah bae. Lamun baheulana teu ngajawab sanajan sugih ka bina-bina, oh tetep bae hese bae tadi ka Mekah. Hese bae kajeun kukumaha baheula aya jelema ngajawab di alam arwahna, duit teu boga, dulur kabeh sararusah. Ngan nyana baheulana ngajawab. Babarieun Gusti Allah mah nyana keur cicing di tengah jalan jol bae aya angin topan. Wow, kabalak kan. Terus datang ke Mekah. Ringsek ngan datang ka dituna. Tapi lain lalagaan aya hiji santri urang Surabaya nyana ngamalkeun sholawat bae, salat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saminggu 4.440 di bekunya di Surabaya nyana nganterkeun dulurna zaman di Halim Perdana Kusuma. Begitu dulurna asup nyana ge milu asup teu kadeulean ku penjaga, asup ka kapal nyana ge milu asup ka kapal teu kadeulean eta mah geus ngan di jerona teu kabagian kursi kan atuh oh perekan pan nyana itu boga pisah anjeun geus kana mah cicing tapi teu kadeulean, datang aman biasa datang ka Jeddah dan lain sebagainya ke Mekah teu kadeuleun. Ieu berkat maca sholawat Ibrahimiyah. Terus
ke Madinah terus balik ngan pas dek balik di Jeddah timbang barang kemudian paspor nyana kan teu boga tanya paspor teu boga kadeuleu tanya mah kadeuleu barang balik mah kadeuleu meureun di dinya kurang wirid gajeun ku kumaha ge tah kadeuleu tanya tah ditangkap pasar tangkap langsung disijin didinya langsung sidang begitu di sidang aya nu ngabantuan seperti kos gitulah keayaan nyana bahwa nyana ngawirid itu teu kadeuleuan kabeh heraneun askar ge polisi Arab polisi Mekah heraneun ku taajub-taajubna akhirna tetep dikembalikan ke Indonesia. Masya Allah ta ieu wiridan hayang ka Mekah mah ka kiai mana bae ge eta jampe teh maca sholawat Ibrahim Niyah 4444 saminggu cenah itu moal diburu-buru ieu mah ye ba'da salat 7 ngan ba'da subuhna 40 hiji coba ge minimal ente kajun kuku mage ngimpi mah kudu ngimpi ka Mekah ya begitu ge untung Masya Allah da ieu sholawat manjur luar biasa. Gitulah cerita di alam arwah nu jelas mah jelema macem-macem berangkat ka tanah suci terserah kabeh gerak Allah deuk kumaha ge ke di persidangan akhir di akhirat nyangakeun sadaya-daya nu penting kuari mah urang daftar berangkat baheula mah bisa direncanakeun hayang tahun ieu hayang tahun itu hayang tahun itu hayang 5 tahun sakali kuari mah hese di Tangerang geus 12 tahun kuari bahkan 13 tahun mun kuari daftar umur 60 tahun tambah 13 tahun berarti diperkirakan datang ke berangkat umur 70 pae 73 tahun nah iya mayoritas kan di orang antara 63 64 dan tabasa bodoh urusanana nu jelas kos kitulah di urang teh kos kitu nah iya berangkat ke tanah suci rek ningali Baitullah rek muteran Baitullah rek sa'i hari nu ngabangun Baitullah saha kiai nu ngabangun Baitullah pertama malaikat Jibril dilanjut ku kanjeng Nabi Adam alaihi salam kebelah dieuna terus ngan anu aya dina Al-Qur'an adalah kanjeng Nabi Ibrahim alaihi wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Kanjeng Nabi Ibrahim teh urang Sam nu kuari keur perang Suriah. Kanjeng Nabi Ibrahim diinstruksikan supaya ke Mekah dibawalah Siti Hajar dalam keadaan gede beteng berangkat ke tanah suci datanglah kawadi kajurang lembah Mekah ngaranna ini jatuh can aya ngebentuk Baitullah model kieu didinya dipanggieunkeun saung ku Kanjeng Nabi Ibrahim Siti Hajar tina tangkal korma sabagusna jeung sarekepna sapira palapah korma langsung disaungan beres disaungan sapoe dua poe tilu poe Kanjeng Nabi Ibrahim teh diinstruksikeun deui titah balik di ka Suriah culak-cileut langsung naik kana onta cek Siti Hajar teh cek Siti Hajar ka Ibrahim kakak meureun lagi saruanya kira-kira gitulah ieu bangunna ungkak ingkik bae endeu ka mana teu ngajawab Kanjeng Nabi Ibrahim pan bangun dek berangkat teu ngajawab Kanjeng Nabi Ibrahim ku sebab neuleuh pamajikan beuteungna keur gede secara manusiawi cek Kanjeng Nabi Ibrahim banyak kudu ditinggalkeun pan ieu teh pagawean aing banyak kudu ditinggalkeun mah tapi instruksi Gusti Allah Ibrahim indit deui ka Suriah katilu kali cek Siti Hajar lamun memang ka Ibrahim kudu berangkat dek ditanya bae ieu kahayang sorangan atau parentah Gusti cek Kanjeng Nabi Ibrahim parentah Gusti lamun parentah Gusti nyanggakeun sok berangkat abdi berarti bakal diurus ku Gusti Allah kula sieun-sieun Kanjeng Nabi Ibrahim langsung berangkat
tengah liuk saya tika-tikacan Kanjeng Nabi Ibrahim. Begitu Siti Hajar nyarita modal kitu, blong berangkat. Eta teh aya hikmah. Urang lamun nganterkeun masantren ka anak. Nah, begitu dek balik ulah nyileuk. Turutan Kanjeng Nabi Ibrahim. Geus bae begitu orang naik ke mobil, balik berangkat. Ulah ieu mah dadah. Dadah. Mal betak ya kan hukum ge. Segala dadah segala mal betang geus bae sakuda diceun anak urang. Geus ulah anak sangkilang dadah geus bisa aing mah teu main dadah-dadahan. Turutan Kanjeng Nabi Ibrahim betah ge. Tapi lamun leudeuy geus datang ka imah bapak nagi bae inget bae ka anak cenah teh. Aju anak nagi gundan geuti inget bae ka abah. Aju kuari mapan moal HP bobogohan jeung abah. SMS-an sial teh budak. Eta ulah. Ieu hikmah nanya sakali deui lamun nganterkeun anak ka pondok pesantren geus dititipkeun geus sasalaman geus ulah ngaliek deui. Balik turutan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis. Siti Hajar ditinggalkeun sugan sedih henteu. Cek Siti Hajar lamun memang ieu parentah Gusti Allah pasti kaula diurus ku Gusti Allah. Sedengkeun eueuh sasaha sorangan di dinya dipangieunkeun saung tina palapah korma, masya Allah. Mun aya awewe dicosokan model kos kitu ulah dikamanakeun ti Jaya. Ulah kumaha keun antepkeun habak. Tenang Siti Hajar. Kesimpulan nama ngalahirlah Siti Hajar sorangan. Masya Allah. Tidinya er-eran orok sakumaha biasa orok perbekalan aya kene tidinya langsung minum tina bekal ngan henteu anggeus kuranglah perbekalan dahaga nu aya katingali orok letahna kaluar semu nu hayang minum cai susu Siti Hajar can aya caian lantaran encan diisian ku nanaon. Siti Hajar langsung make beber bawati surya warna beberna beureum mantap dipake warna beureum beber lantaran manehna beusi kanyawan ku maruna sebab Siti Hajar boga maru anu memang kata dina sinis bae karena kitu ditahan make beber beureum mantap datang ka kuari baheula mah awewe marake beber beureum. Eta teh ti ditudat ti Siti Hajar. Kuari mah geus teu make beubeur awewe teh. Make bidan bae geus. Entak darah rayut kuari mah awewe. Boga anak hiji, boga anak dua sareng nu hamil bae kitu. Baheula mah ipis beuteung lantaran make stagen, make beubeur rapi. Jadi boga anak 12 teh teu gendut. Kuari mah boga anak hiji, boga anak dua bau. Sakumaha eneng kolot. Bebe aju aya hikmahan lamun aya jelema sakolot baheula ieu mah mun aya jelema sok kaguguran 2 bulan kaguguran 3 bulan kaguguran ulah hese-hese sakolot urang baheula teangan beubeur awewe sok talikeun ka dieu ditalikeun ka dieu asal nali bae ka dieu masyaallah hikmahna luar biasa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siti Hajar naik kasopa maksudna neangan jelema sugan aya jang minta tulung ditinggali ku Siti Hajar teu aya terus ka Marwah ningalian jelema beusi sugan aya jelema rek minta tulung teu aya neangan deui terus ka Marwah deui tidinya luak lieu kasopa deui luak lieu teu aya geus 7 kali aya suara kita ningali ke arah Zamzam. Pas ningali ke arah Zamzam malaikat Jibril keur nepakan taneuh atau diketikeun ku sampeanana ditambah ku jangjang tak mancer cai sabarkeun ku Siti Hajar kadinya waduh mandi Siti Hajar nginum luar biasa mawa jang anakna kemudian di pandian anakna kadinya di lantaran terus bae mancer cek
Siti Hajar bari di kamanaon gitu ngaranna dikulah ke cek Siti Hajar Zamzam teh bahasa Suriah hartina mun bahasa urang mah stop. Jadi eta Zamzam teh cai stop sebenarnya. Stop, eureun gip ucap urang mah eureud ulah terus bae. Jadi we ngaran Zamzam. Jadi mun ngaran kurang mah cai eureun sebenarnya eta mah. Eta stop Zam. Duh, gitulah cerita Zamzam. Masya Allah. Gitu cerita Siti Hajar teh 7 balik di sofa kamarwati marwah ka sofa di sofa kamarwati marwah ka sofa jadilah kuari syariat mimiti urang toat sanggeusna toat kemudian sa'i 7 balik didinya cukur beres geus sakitu haji eta umroh tinggal aya wukufna bae ka Padang Arafah babari doa Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa. Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadoa ka Gusti Allah di samping Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kuari ge urang lamun deuk nyeun pondok pesantren eta bae doana ulah hese-hese. Asal disiapkeun bae pokona mah batuna 10 truk. Batu kalina 5 truk, semen bae ujianana 1000 mah. Geus doana eta manjur teh mah. Tapi lamun can aya semen can aya keusik can aya ulah wani-wani ngadoa eta tah mal manjur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kukula deuk dibere sakaligus beusi deuk ngabangun pondok, ngabangun majelis, ngabangun masjid. Doana mah tetep eta tabaruk ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para santri, para ustad beusideuk ngabangun kukula diijazahan eta lah ketika letakan batu pertama kabelah dituna maca wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma dan sampai selesai sabaraha kieu macana asal isuk-isuk kurang ngider di lokasi maca wadduha sabaraha bae mah deuk 3 deuk 5 deuk 10 asal urang isuk-isuk ngideran eta komuna anu sugi mah ajak ngider ka dieu ngider kana maca wadduha abe naon ieu abe anggeus ieu sabarang teh maca wadduha barengan ku ente ge gini ngomong emang naon nu kurang sagala-gala puguh wadduha ente ngabangun pondok ngabangun majelis mushola masjid eta masya Allah lain hiji lain dua aya kiai ngabangun teu anggeus bebejalah kasimkuring di jazahan eta begitu di jazahan eta dibaca we ku jana wadduha mutar wae di dieu datang ke masyarakat ge kaget kiai kunaon muter we abe anggeus wadduha wal laili hayo baturan Gusia wadduha ya jadi urang dinya karunya bu kiai cenah muter bae urang bantuan yuk eta sarua jeung pelet teh lamun urang khusu kan kurang manjur tah lamun khusu manjur urang mah teu khusu ge hayang manjur babari sebenarnya mah begitu geus beres pelet batu kan segede kieu tah di Cisoka makan make batu bener teh make batu timpahkeun ka tonggongna aya kan nyanan kumaha dia pelet eta kalah aing bogoh ka sia gege janang atuh sajarah mah jangan teh kudu pelet kumaha geus bogoh teh heula tah eta timpahkeun ka huluna ngudag ge gitu jeung bogoh mah tahilah lalakon tentang Baitullah dibangun ku Kangjeng Nabi Ibrahim setelah Kangjeng Nabi Ismail gede gancang carita nabe kan gede tah Kangjeng Nabi Ismail teh dilongok ku Kangjeng Nabi Ibrahim panjang dongengna ieu mah singkatna dongeng bae gede akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim minta dibantuan ka Kangjeng Nabi Ismail dek ngabangun Baitullah Kangjeng Nabi Ibrahim jadi tukang basna Kangjeng Nabi Ismail kenekna langsung nu nyodor-nyodorkeun batuna Kangjeng Nabi Ismail nu jadi basna Kangjeng Nabi Ibrahim
begitu dibangun terus ngaluhuran teka sodorkeun maka Kanjeng Nabi Ibrahim nyeun taraje jang naik bentukna batu dikadinyakeun batuna ditumpakan ditincak ku Kanjeng Nabi Ibrahim langsung batu ngapung sorangan eta kos dongeng batu ditincak esteger ngaranna ketika beuki luhur batuna ngapung sorangan atuh teh batu bisa ngapung sorangan aya tanaga anti mana sahanu ngaremot eta seberapa batu tapi batu naik sorangan beuki luhur beuki atuh seberapa teu make batu ge bisa ieulah keajaiban mukjizat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah kuari ayat ditinggalna ngaranna makom Ibrahim lain kuburan makom Ibrahim teh esteger ayat tapakna dirinya tapak sampean Kanjeng Nabi Ibrahim Masya Allah dibongkar ku suhu di Arabia sababaraha kali eta lantaran ngahalangan geus sabaraha doser murun potong diamankeun lah makom Ibrahim teh esteger urut ngabangun Baitullah jadilah Baitullah seperti ayeuna ngan kungsi runtuh kemudian dibangun deui kurang seetik dikurangan lantaran nu halal hijir Ismail kuari manggis indah jasa Baitullah teh ketika Kanjeng Nabi putuh Mekah langsung Kanjeng Nabi asup ka Baitullah bahkan ku Kanjeng Nabi teh harita dititah dua lawangna andai kata bakal laluasa mah itu kira-kira bakal fitnah dijieun dua lawangna ngan cek Kanjeng Nabi keun bae antepkeun lah hiji bae Kanjeng Nabi lebet langsung salat di jero keluar deui tah ieu lah Baitullah nu ayeuna di akhir zaman engke Baitullah bakal diruntuhkeun deui tu golongan-golongan anu teu sreg ka Islam musuh kula lamun nyaritakeun tentang akhir zaman geus dareukeut jasa Kanjeng Nabi Malikul Ardi Arba'ah raja sadunya aya 4 mukminani wa kafirani nu 2 mukmin nu 2 kafir nu mukmin hiji Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam nomor kedua Raja Zulkarnain kafir aya 2 hiji Raja Namrud nomor kedua Raja Firaun cek sakal Bukhtusor cak Kanjeng Nabi wasayakulu khomisun bakal jadi raja sadunya engke di akhir zaman 5 hiji deui di akhir zaman sayakulu khomisun wal mahdi min dzurriyyati eta adalah mahdi ti anak incu kaula hendak besi aya di Cisoka mahdi sing ade eta beureun tah mahdi ngan mahdi nu itu mah hiji irungna mancung nu di Cisoka mah pengeng bedakan berarti nomor kedua ngaranna sarua jeung ngaran Kanjeng ismuhu ismi wa abuhu abi ngaranna sarua jeung ngaran kaula bapada sarua jeung bapa kaula jadi ngaranna mah aslina mah Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah cirina dina pipina engke aya hunungan di dieuna aya janggotan aya godegan kadi rapi di dia aya hunungan tasepna kabina-bina gagahna nu luar biasa dituturkeun baksana ku salasumiati 300 jelema nu bakal nuturkeunana asal sasalaman jeung Mahdi ditembak nebul asal sasalaman jeung Mahdi jadi gagah asal sasalaman coba sasalaman jeung Mahdi nu di dieu tah ieu Mahdi nu asli 300 manehanana di Madinah engke bakal terjadi wukuf poe Jumat di akhir zaman akbar disebutna di mana wukuf poe Jumat hati-hati nah iya engke di Mina bakal ribut gede perang anu luar biasa asup musyrikin kafirin munafikin asup ribut ke di Mina wah getih pohara jasa ribuan jelema maranaon lumpatlah ke Mekah di Mekah keur ngabayak jelema lantaran ngadenge peperangan anu dahsyat jasa ribuan jelema pararae ngan teu asup kafir ai ka Mekah mah ditungguanlah seorang kesatria Mahdi teh
kakarak datang ti Madinah bainar rukni wal maqam nyanang ke bakalna salat bae dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hese nanya Allahu akbar, hese jang nanya lantaran salat deui ari Ki Nurjaya mah pan hese salat nanya deui sabalikna teh deui urang babari jeung nya mah ngobrol kebo segala eneng segala sapi. Waktu duha gitu, waktu jam duha terus baik mencit teh ngesel teh dan lain masalah sih ji. Dan sabaliknya jeung Mahdi baik, Mahdi mah kesempatan jang ngobrol salat baik. Urang mah kesempatan salat ngobrol baik. Nah ieu Mahdi setelah manehanana istirahat langsung datang, langsung ditunjuk Mahdi teu daekeun ngaku. Tetep dibeat bahwa anjeunna Mahdi lantaran disumpah karak ngaku anak Mahdi. Mulai datangnya nyerang ke Suriah heula. Jadi berarti bibit tambah di Syria nu kuat pisan. Tidinya bakal ke Irak, tidinya terus ke Palestina, tidinya terus ke Iran, tidinya terus Timur Tengah heula, terus ke Amerika, terus ke Eropa, ke Australia, terakhir di Cisoka. Siapa di Cisoka ya? Ciri-ciri heula kiai dek datang kos kitu kumaha ciri-cirina hiji geus loba anu mararabo, nomor kedua geus loba anak zina, nomor katilu paharaman ribawi geus teu dianggap riba, nomor kaopat jelema nu geus eueuh anu ikhlas dina ayana geus teu kandeulean gas didinyalah bakal turu damah di kacau bakal unggal negara. Di unggal negara teh bakal kacau di urang bibit kacau geus aya lantaran organisasi jeung organisasi geus teu ngahiji, partai jeung partai lain deuk ngagungkeun bangsa jeung negara kabeh boga kepentingan. Urang lamun nyaritakeun kajerona inggis sabenerna timbullah kuari aya ISIS naku Mahdi encan sebab teu ngaku Mahdi mah dibeat dipaksa kakarak ngaku. Tapi kuaripan orang sieun inggis lantaran ieu teh lain lalagaan kapan seseorang anu tadina di Al-Qaeda anu hebat jasa ditembak ngebol dibawa ku Amerika, dididiklah ku Amerika, setelah dididik menang ti Irak dikaluarkeun, dianggap bakal manehana ngabantu ke Amerika. Geus surat Amerika teh ternyata istimewa jasa nu teu daek beat kanyana tembak sadisna. Lain lalagaan ieu sadis teh. Kalian tembak, kalian tembak, nyana ditembak kebul. Mun ditanya ieu menang ti mana ilmu ngebul Cisoka. Make naon ieu pelor, paingan pelor hese harita. Ieu diteureyan ku ISIS masalah ieu. Nah, kuari acak-acakan Amerika sorangan jadi tembak bae. Terus bae sahabat asal nurut kajar tembak bae. Geus ribuan nu korban ayeuna. Ternyata di Indonesia aya pageulana nu beunang di Tasikmalaya. Kamari di Pandegoang. Jelemana bangun poho lupa darata. Teu ingetna naon. Pokona asal teu nurut tembak bae. Ieu kan ngeri ku ari ieu. Tah, ieulah ISIS. Nu kuari terus nyerang, terusan teu eureun-eureun. Kan perlu biaya aneh nyana teh kapan mek ngaruntuhkeun Islam tapi kafir ge dibunuh bae. Di lain sisi jana dek ngabongkar Baitullah lantaran dianggap jelema nu muteran Baitullah teh kafir. Itu kudu ngamuteran Baitullah ka Allah macaknya teh. Yuk babarengan jeung Mahdi. Si Abu Bakar teh ngaku Mahdi teh. Nah eta teh nu ngabiayaan teh ieu adalah Liga Arab, terutama Arab sorangan dipaksa ku Amerika. Nu ngahancurkeun urang Arab, Islam, ISIS, nu ngabiayaana Liga Arab termasuk Arab. Puyang teh coba. Iyalah lain lalagaan ieu puyang eta secara global nakos kitu. Urang lamun nyaritakeun Suriah ku ari geus teu kaharti, nyaritakeun Mesir geus teu kaharti. Lantaran geus eueuh ku urang anu diteangan, nu didengekeun. Informasi akurat baheula mah aya Gus Dur. Asal urang rek ngadengekeun keaslianana gampang. Tak Gus Dur ngomong eta pasti. Kuari rek saha nu didengekeun kuari. Rek saha informasi nu akurat nak sedengkeun geus steril. Nu mantak urang karya ese
nyaritakeun keaslian teh hese kabeh ge bingungan dan nu mantak geus bae urang ulah nyaritakeun ka situ manengan ngararaji bae bingung bari geus anu wayah kawin anu encan wae ge maning kawin mah bisa kabur perang kabur perang masyaallah karim. Nah, engke anu bakal ngadukung Mahdi Abdal Syam, perkumpulan wali Abdal di Syam, perkumpulan Asoib di Irak, perkumpulan Mujabah di Mesir. Kan wali teh boga negara-negara perkumpulanana. Keseluruhanana di Lubnan, Libanon. Ketika perkumpulan di Libanon eta teh mun Abdal di Syria, lamun Asoib engke di Irak, lamun Mujabah engke di Mesir. Engke di saat anu geus ditentukeun kara karumpul eta kapan loba jason mantak teu meunang urang nyarekanan urang Syria ku Kangjeng Nabi sebab sadajan buang kawarah di dinya loba aulia-aulia Allah kitu kene Irak sangkiang ge brutal ulah dicarekan ke Kangjeng Nabi sebab di dinya lah perkumpulan para aulia Allah anu bakal ngajungjung tinggi agama Allah teh urang-urang eta. Nah ieu keur carita di akhir zaman geus darareukeutnya sararasaan teh masyaallah mun guru urang kamari nyaritakeun Mahdi asa jauh keneh lamun guru urang belah ditu nyaritakeun Mahdi asa lila keneh tapi kuari bae mun nyaritakeun Mahdi asa endek bae benderana bakalna akur bae bendera Mahdi bakalna aya 3 warnana warnana hideung merekna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah beureum hideung jeung putih memehna bakal aya bendera 7 bendera Kangjeng Nabi hideung sarua jeung bendera Mahdi bakal benderana hideung jeung putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah benderana akur bae urang bae keliru ieu mana nu bener mana nu salah dibuat seperti eta lah nu mantak sahabat naros ka Kangjeng engke kumaha eta seperti kos kitu bendera-bendera teh urang tingali bae nu aya di Mekah eta Mahdi nu asli nu lain di Mekah eta mah lain Mahdi nu asli tapi bendera napan ka urang ge bendera kos kari itu ambal aya malah di dia jadi nururik mah bendera nah hideung lieu ngadeulana sehingga ada isi sebuah hiasan ya Masya Allah kan itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi perjalanan haji teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung geus waktu nama atuh urang teh da emang baheula eta mah tuh di alam arwah jawaban baheula ku hari mah tinggal ngalaksanakeun bae kokoseran urang sakumaha kokoseran hayang-hayanganna ai eueuh jawaban jeung teu ngajawab baheula tuh hese bae henteu bae kajian kumaha ge nu mentak cak soleh teh mah yang ka Mekah mah 2 surat nomor kahiji surat Waqiah nomor kedua surat Tanah nu babari mah surat Tanah tereh ke Mekah na kajian kumaha tuh nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah urusan tentang haji, urusan tentang Baitullah, urusan tentang sa'i nu jelas kabeh ge ieu memerlukeun iman, memerlukeun yakin. Lamun teu make iman tur teu yakin moal bisa ku iman jeung ku yakin. Iman ayana di pendidikan Islam, pendidikan Islam nambahan iman jeung nambahan yakin. Di luar pendidikan Islam iman hararese, yakin makomo. Urang ngageserkeun kayakinan kan hese ieu. Ngageserkeun kayakinan teh hese. Urang teh kuari yakin kieu yakin mah. Aing mah ieu kayakinan aing mah lamun teu dahar lapar atuh kajeun kumaha kitu bae. Sebab keyakinanna urang mah kana dahar bae. Lamun keyakinanna kana dahar, sanajan isuk-isuk ka dahar uduk 2 piring ke jam 10 ditanya geus dahar encan. Ai tadi kamu uduk lain dahar. Sebab can yakin dahar, sebab yakinna dahar. Ta ieu kehese jase gageserkeun keyakinan ibadah jadi santri teh ya. Mimiti ngaji amil, aju ngaji jurumiyah, ngaji alpiyah, terus ngaji johar maknun mantek, cuman dan lain sebagainya gampang dong. Kabelah dia ngaji usul fikih ya warokot, usul naon gitu gaya tulis jamul jeung enteng dong kos itu. Lah babari sama nu hese ge, nu hese ieu gageserkeun keyakinan. Eta mah sakadar ilmu yakin, tina ilmu yakin supaya datang ka ainul yakin. Ti ainul yakin supaya datang ke hakul yakin.
ilah nu hese eta manu tadi olahanana sakadal orahan zahir tapi hayang ngageserkeun keyakinan kudu make olahana olahan batin. Nah ngolah batin ilah nu hese nu dedeleanana lain make dedelean nu ieu tapi make dedelean nu ieu, dedengiana lain make dedengian nu ieu tapi dedengian ieu, aambeanana lain aambean nu ieu tapi aambean nu ieu. Mun geus bisa ngageser dedelean dedengian jeung aambean lain nu ieu tapi nu ieu kakara jelema eta lah nu patut dituturkeun ku urang. Ieu kuari kamari kula kadatangan kiai ti Banten aya 10-an meureun ka imah ngobrol lah carita tentang Banten, istimewa Banten mah tuh. Lantaran ku kula didongengkeun nyana dongeng kula dongeng. Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Maulana Hasanuddin eta moal aya deui datang ka Ii Rahaje. Emang kunaon cenah kiai kieu di antarana keistimewaan Maulana Hasanuddin teh begitu datang ke Banten, Maulana Hasanuddin mah ngisingna di Banten sabulan sakali. Pamajikanana ngisingna saminggu sakali. Coba pamajikan ti Nurjaya. Atau pajakan urang lah ulanya namanya. Itu cerita batin. Urang sok jarah bae teh jaho dongeng. Masya Allah muringkak bulu urang ngadenge kitu mah. Maulana Hasanuddin mah sabulan sakali ngisingna, pamajikanana saminggu sakali. Digenggerekeun ku Maulana Hasanuddin. Ngising malulus ya mah teu hirup teh iraha ibadahna. Saminggu sakali masih digenggerekeun. Pamajikan urang mah subuh ngising. Jam 7 ngising deui, mata sarapan jam 9 deui. Engke tas dohor bodol. Atuh bae aku ngising bae irah maca Qur'ana. Apa majikan Maulana Hasanuddin saminggu disingserikeun ku Syekh Maulana Hasanuddin. Iraha ibadahna teh ngising bae. Tidinya lain marah. Ningkatkeun ibadah pamajikan teh langsung dikurangan dahar, dikurangan minum. Alhamdulillah jadi sabulan sakali ngadenge pamajikanana ngising sabulan sakali, Maulana Hasanuddin genep bulan sakali turutan kusia. Eta urang mun ngadenge dongeng kos kitu apa iya apa memang kos kitu mantak bisa hihiberan ge nu mantak teu eureun-eureun di zarahan ge kukula dongeng kos kitu tanyana malalongo bae aya sejarahna nu mantak buku keaslian kewalian Maulana Hasanuddin teu sambarangan ge. Lantaran naon ieu ta ilmuna nu hese ge Masya Allah karim. Tah tidinya lah pamajikanana bae ge eta geus bisa sabulan sakali gisingna. Berarti kan dahar cara biasa. Dahar ya cara. Urang mah datang ka Nurjaya teu dibere ngariung teu dibere berkat bae ngancam. Awas ya Nurjaya ku aing. Mondang deui moal aing. Jadi berkatan tolol teh budak. Oh, Bapak Hasanuddin makin bulan sekali ngising. Ya Allah, ya Rabbi. Itu orang dari tadi ngising kos gitu. Ngap biasa pan. Teguh, teger, Banten teh. Dicekal ku jelema nu model kos gitu. Masya Allah. Tak kula maksudna dongeng kos gitu teh lain naon. Sebab kieu neangan coba di Banten ku ari nu apik. Tarolah ulah apik cara Maulana Hasanuddin, ulah apik cara Syekh Maulana Yusuf, ulah apik cara guru-guru orang nu kamar hiji be ulah nyokot duit ti pamarentah beta kitu tak apik urang kuari eta bae heula tah teger agama kajen kukumaha ge ulah ngajukeun proposal dibere ulah daek aya teutik mah Nurjaya seuri kadena aing gede cek nya teh moal anggeus tah deuleu pancer urang Syekh Maulana Hasanuddin nu mantak manehanna nama kapan istimewa jasa kutujuh bae kutujuh kayak kutilu la ilaha illallah pan bisa hiber kutilu la ilaha illallah dongengna Masya Allah dibawa Syekh Maulana Hasanuddin teh Ustaz Arif Hidayatullah ka Mekah diasupkeun ka jas ka dieu asup ke nongol bae kudu kos manuk dibawa ka Mekah di ijazahan talqin baca ulah nafas tarik nafas beres beat langsung sok baca 3 kali ulah nafas tarik
hibar tilu la ilaha illallah bisa hibar di Mekah ka Banten. Coba ente tilu bae tilu hibar geus teu kudu kumaha ka pondok masing-masing, coba geus peureum bae kieu bae ngabagen bae coba ya. Coba batur batilu eta rahasiahan lain lalagaan masyaallah kunaon eta batin geus bersih jasa ya Allah ya Rabbi. Teh urang mah kuari mah tak geus carita ulah carita eta keur carita di organisasi, carita di perorangan pondok pesantren. Eueuh deui wal ti opat sabenerna mah ngan salah sahijina waro nu tilu moal ka dicaritakeun. Ieu titipan ti Sunan Rahmat anu ngamimitian muka pondok pesantren di Jawa Timur dilanjutkan terus ka dieu. Mantap pondok pesantren mah titipan para aulia Allah asal ngegeser bae kana yayasan geus lain titipan para aulia Allah. Henteu salah nyen yayasan eta mah perkembangan. Henteu salah mangga teh mun eueuh cilaka, eueuh sanawiyah, aulia atuh kadituna kumaha perkembangan dunia. Ngan lain titipan wali, titipan para aulia Allah mah opat. Salah sahijina waro. Nu tilu moal ka dicaritakeun. Kuari mah waro kadanan cara Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf hiji bae ulah narima duit di pamarentah geus hebat jasa hujan. Pangangankeun coba Ki Nurjaya di Cisokan nu henteu nyieun proposal nu mana ieu pondok pesantren. Jeung nu mana nu henteu narima duit di pamarentah. Norekat tinggal norekat. Tapi duit di pamarentah didaharang bae. Jemluk tah mah itu. Moal bisa tuh. Tuh, mantap. Baheula aya hiji manusia ngaranna Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham teh pan geus diangkat jadi kutubul aulia. Geus nikmat jasa. Ibadah penting teh geus nyunaheun amis. Jasa masyaallah. Nyunah. Pernah ngimpi dibawa ke surga. Pernah ngimpi manehanana babarengan jeung para mursalin, para nabi. Geus dijelaskeun bahwa tempat anjeun ieu surgana. Geus senyum bae. Masyaallah. Nyana ngadoa ka Gusti abdi ieu pan geus jadi makhluk surga. Nu ku abdi dipenta abdi mah hayang nyaho tatangga abdi kuari saha engke di surga nu babarengan jeung abdi nu deukeut ka abdi. Dibere ilham Ibrahim bin Adham. Lamun maneh hayang nyaho babaturan maneh tuh aya di Mesir ngaranna eta tempatna di dinya teang nyana ti Baghdad langsung berangkat ke Mesir. Begitu datang nanyakeun ka urang lembur eta ampura kula jauh-jauh ka dieu rek nanyakeun hiji jelema ngaran si anu. Masya Allah cak urang Mesir atuh kunaon jauh-jauh neangan si eta. Kita kunaon? Pemabok lah kakap tawa. Nu bener nyaah katingali anjeun mah dina tarang tukang sujud, katingali dina pis tukang ibadah, katingali dina kentel tukang zuhud, katingali dina mata tukang cerik. Koneangan jelema tukang mabok maning indit ka ditu. Apa inya nya? Iya eta tukang mabok di dieu mah. Jelema eta teh raja mabok. Aduh nyana kieu we cangcaya Ibrahim bin Adham teh aing mah nyai ilham. Berarti ti setan meureun. Eta ngadoa aja aing teh ieu ngadoa ka Gusti menta saha pibatureun ka di sorga. Mah nya setan nu ngabisiki teu kaharti. Tapi aing gadegi informasina ieu ku jelas-jelas teuing. Akhirna nyana cangcaya. Ngan begitu dek balik bebeja. Tempatna bae di mana tempatna? Tuh, tempatna nu itu tuh. Lah, taman dek balik dek henteu ke geus neuleuh maka jeung barang neuleuh bener di dinya aya 40 manusia keur mararapok. Wah. Keur ngagaya kok. Mabok nu naon. Ai nyana mah diuk bae kieu bae. Kieu. Begitu geus ningali nyana balik deh. Digerok. Hai, Ibrahim. Kadi jauh-jauh ti Baghdad hayang kapanggih babaturan di sorga geus datang kunaon indit ye pan nyahoon. Wah cak Ibrahim aing eleh ye kunyana ye. Ayo ka dieu mendak ka dieu nu jadi masalah cak Ibrahim bin Adham kok nyahoon
aing teh ka dieu deuk neangan dibatureun sanu ngabeja aja ngobrol ge encan ulah sok sombong jadi ahli surga aing jadi dicarekan cak ahli surga mah nu sombong jeung nu egois ya Ibrahim ari di masjid mah nyekelan tasbih babarengan jeung santri ngawuruk kadang-kadang zarah kadang-kadang jeung masyarakat ngaji dukas kitu batu babari tama ngan di sorgana handap nu hese ge tuh makhluk Allah nu sok mabok tuh makhluk Allah nu sok judi tuh makhluk Allah nu sok maling tuh makhluk Allah nu sok zina tugas para aulia Allah tugas para ulama sholihin eta ajak ka sorga lantaran nyana ge hate leutik lama iman ka Gusti Allah nyahoeun nyana ge ngan bergelimang ku nafsu nah kula cicing di dieu ieu teh geus sabaraha taun kabehna di dieu teh aya 100 leuwih kemudian kuari terus dinasehatan tinggal 40 nah maneh mun bener-bener hayang jadi batur kula di sorga gantian tugas kula tah 40 nasehatan ke maneh Ibrahim waduh santri aing bubar sakna tuh kos gitulah para aulia Allah nu mantak ge begitu diangkat jadi kiai lain tambah ngeunah sabenerna mah mantak diangkat jadi solihin teh lain tambah tenang diangkat jadi wali teh lain tambah uncang-uncang tambah tugas ketika orang jadi kiai baheula nyantri beuh dahar ge jeung peda beuh wehan teh jeung lauk asin ku Allah teh dipake ka cinta dibisakeunlah ngaji dititipanlah ilmu wari geus jadi kiai boga majlis boga murid masya Allah mobil lagi sakumaha showroom nu leutik teh ditanya ku nyana apa jadi takabur atuh haju deui dakwahna ge pilihan lamun ka daerah anu amplopna gede ieu boleh lamun anu moal eta kos kitu kok jadi kos kitu atuh tah tugas wali tugas ulama seperti tadi cek Ibrahim bin Adam mah satu kula tuh boga tugas kali mah geus ini kana nasehatan opat ieu dinasehatan ku Ibrahim bin Adam nganasehatan pemabok mah lain cara santri mah dinasehatan tieu ka dieu lalaunan ngeunana anu mabok kudu kumaha oh carana kieu cek manehanana poe ieu nyana mabokna ieu 5 sloki na isuk mah kena 4 bae sia ulah 5 4 ke isukna 3 Kinur Jaya mah bisa minum nyana ge dirinya deui atuh cilaka tah mah lain nasehatan anclub ieu hese eta kitulah nu mantak ararane para aulia Allah mah dek naklukeun jelema tukang mabok kudu babarengan jeung nu mabok naklukeun jeung jelema anu tukang judi kudu babarengan jeung tukang judi naklukeun jelema anu sok judi ina main gaple catur dan eta kudu ancluk eta lah hese tugas para aulia Allah teh samar nu mantak loba jelema nu leungit dileungitkeun ku Gusti Allah imma leungit hirup-hirup wa imma secara zahir maot padahal teu maot dipindahkeun matak lamun Maulana Syekh Maulana Yusuf kuburanna aya 3 di dunia lamun Syekh Maghribi kuburanna aya 5 di dunia ulah aneh lamun Mbah Bolong kuburan aya 9 ulah aneh kos karitulah kula ziarah ka Yordania di dinya aya makom Nabi Musa alaihi salam zarah deui ka Baghdad aya deui makom Kangjeng Nabi Musa alaihi salam masyaallah di ditu Yusa di dieu Yusa carua ulah aneh emang kos kari itu jelema gede deket kapan Yordan Baghdad kok di dieu aya di ditu aya kos gitulah jelema-jelema galalede mah masyaallah karim nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar urang make mata nu ieu ceuli nu ieu irung nu ieu ribut nu aya teu meunang ngadenge kiai teu meunang ngadenge nu sugih teu meunang ngadenge nu gagah hasud aya tapi ketika make nu ieu tiis nu mentak Tuan Syekh Abdul Qadir mangeunaheun bahasana ulah pesimis ngaheurepan kaula mah lantaran mun boga papanggulan teu kabawa kula siap manggul
mun kira-kira henteu kabawa ku MT kula nu mangmawakeun, mun kira-kira henteu nyaho jalan ka akhirat kula bakal nuduhkeun, kira-kira henteu nyaho kana pimaknaeun secara hakiki kula bakal nuduhkeun. Ngan ulah deuleu zahir kula nu dideuleu adalah pelaksanaanna ieu urang babarengan. Nina matak Sayyidina Ali begeunaheun biasa ngomongna lam a'bud robban lam arok, kaula mah moal ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kula, berarti kadeuleu ku Sayyidina Ali mah pangeran. Mun nyaritakeun kadeuleu kan lain ku mata ieu ku ieu. Matak turun temurna ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, ti Sayyidina Husain terus tinggal urang endek jeung henteuna jeung siap apa henteuna jeung masakatna deui. Nah urang mah begitu kuari ngeuneunahan bae, barang urang jadi jelema ngeuneunahan, baheula mah daek puasa kuari mah henteu, baheula mah daek masakat kuari mah henteu. Iyalah nu bakal cilaka. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi orang tingkatkeun iman, tingkatkeun amal, tingkatkeun Islam. Kumaca la ilaha illallah, jadidu imanakum bila ilaha illallah, minimal ba'da salat 3 kali maca la ilaha illallah. Sing gletuk anu maot jadi tu Kiai Abbas minggu ka tukangna saminggu nikahkeun kula, kemudian besan milu ngabesan Karangkas Bitung ka Kiai Endim peutingna maot, berbarengan jeung eta di dieu Ki Hamzah maot, berbarengan jeung eta isukna di Garut deui maot deui, teu muriang deui. Loba jasa ieu nu maot teh masyaallah karimtahkeun bae nu maot mah ngan urang mah mun maot mudah-mudahan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, aya dina keur ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sakitu bae mentana. Jadi embung-embung pae mah datang bae dihayang-hayang aya encan mah henteu bae, nu penting mah dikiraha bae maot asal aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Bedu balik di Mekah teh tas ibadah haji kemudian ziarah ka Kangjeng Rasul. Emang kumaha gitu panu ibadah haji mah begitu datang ka Jeddah kadeuleu nama ku urang Arab malulu, padahal mah malaikat di dinya nyambut disasalaman ku malaikat. Lumantak disebut aja duyufur rahman, tamu-tamu pangeran, tamu-tamu Allah. Tah eta bisa salamanan ku malaikat jamaah haji mah dimimiti turun ti kapal dipeluk ku malaikat, bisa salamanan ku malaikat. Masya Allah ieu teh tamu Allah teu kadeuleu kan ku urang. Ngan lamun maot urang ibadah haji, urang geus daftar aju maot di dieu keneh komo geus berangkat mah aju maot. Tah eta teh ganjaranana unggal tahun menunaikan ibadah haji diberi ganjaran sampai kiamat. Mun jelema daftar kemudian teu berangkat eta unggal tahun boga ganjaran ka Mekah bae nyana. Komo geus berangkat teh haji maot unggal tahun ibadah hajina, engke di akhirat teh ditimbang teh haji malulu bakalna. Ditimbang amal teh ieu ganjaran haji malulu lantaran maot jana di perjalanan atau manehna geus setor maot. Dalam dibandingkeun ku urang maningan urang daftar haji maot apa maningan ka Mekah. Lamun ka Mekah kan sakali. Tapi lamun maut unggal tahun kamu maning mana? Tetap orang embung bayaran, embung bae orang mah. Ya Karim, masya Allah. Tah itu cerita ganjaran ke Mekah anu luar biasa. Oh datang ke Madinah, ulah disangka Kangjeng Nabi teu ningalikeun, ulah boga keajaiban hiji. Waktu tahun 90 genep jeung almarhum Abah begitu zarah ka makam Kangjeng Nabi macet di ditu ka dieu ka ditu di bebu salam teh pan kuari mah ka ditu kabeh keriba bisa di ditu bab Jibril bisa di dieu bisa macet anu luar biasa. Kula di dieu Abah di dieu ngahalangan Abah ka gencet di ditu ka dieu geus enak gencet luar biasa. Wah asana ieu mah paeh di dieu nih asana paeh cak kula ieu ini ningali Abah kula geus kikituan bae nu saja nu sarua macet ngadu di ditu ka dieu Eta langsung bae hadiah ka Kangjeng Nabi.
langsungnya Kanjeng Nabi naga aya hadiah beres kunaon aya jelema jangkungna gedena jangkungna ti di jelema biasa kaluhur 1,5 meter ti jelema nu biasa kaluhur 1,5 meter di sisiran bukna kasep irungna mancung teu make kopea terus make baju putih ka dieu teu make jubah putih teu make sorban seuri bae senyum bae blek 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 pas di hareup blek leungeunna kieu segala tuturkeun renggang gede renggang we nyunahkeun jasa terus ka hareup bareng datang zarah ka makom Kangjeng beres zarah terus jana kikian we hayu cek jana mah terus datang ka hareup temanggi sakali eta masyaallah ketika kuari ke kadeudeuleukeun wae beungeut na katingali rambut na katingali jubah na katingali asal ka Madinah we inget eta asal ka Madinah inget eta ongkos ka Cisoka bae asal ka dieu inget ka Kebo Haji Jaya asal ka dieu inget bae eta gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah naya keur carita ibadah haji pelaksanaan tina keyakinan urang iman urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu teu ibadah haji hayang sarua jeung ibadah haji sarua sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun urang salat Jumat isuk keneh salat Jumat sarua jeung ibadah haji al Jumatu hijul fuqara salat Jumat munggah hajina nu palalaki gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah carita ibadah mah teu kudu munggah haji bae ja munggah haji ge ibadahna ka Allah di dieu urang ibadahna ka Allah Allah mah deukeut jasa ka urang di mana bae urang taqarrub ka Allah jadi mantap ulah kaget namun Habib model Habib Lutfi jangan mah salat di mana bae ngalah wudu beres tak salat di dina Allahu akbar urang teu sanggup salat di tempat eta lamun dipikir ku urang atuh Allah nama teh di mana mah aya ieu kurang mah kudu rapi kudu malah Habib Usman mapan salat di jalan Allah akbar salat duha teratrit polisi teu wani nya salat duha bae 8 rakaat Allah macet terus ka ditu Allah akbar mun Haji Jaya pokoknya kos kitu atuh di penjara can ka badana Habib Usman mapan kos kitu Allah akbar ya Allah ya Rabbi gitulah jelema-jelema laluhur urang nyaritakeun Habib Usman komo nyaritakeun Syekh Maulana Hasanuddin nya ieu urang nyaritakeun ngisingna genep bulan sakali berarti teu dahar-dahar kan kok dibere kuat eta ulah aneh lamun eta nyaritakeun kakuatan kuari aya jelema kiai kira-kira geus sataun parahna ngagoler bae ketika kula kamari umroh nyana geus bebeja bae yang geura datang kucu yang geura datang geus umur cenah teu kapanggih deui begitu kula datang langsung ngalayat kunaon ieu nu dek dicaritakeun lainna naon sataun teu ngadahar sangu ilum saeutik kok kuat biasa kadang-kadang hudang kadang-kadang leumpang biasa teu ngadahar sangu sama sekali ngan minum doang saeutik dibere kuat ku Gusti Allah jadi aing dibere kuat pak babari dia teu muriang sakitu muriang sataun geus teu ngadahar sangu nginum ge saeutik tadi anakna datang deui ukula ditanya kumaha ye alhamdulillah cenah bukan itu aja ngadahar sangu dan teu ngadahar sangu tapi kuat coba urang coba ulah ngadahar sangu mulai ti esuk ngan urang nyiapkeun kuburan baheulana nya urang ya daya keur carita tentang ibadah haji tentang pembuatan Baitullah tentang sa'i tentang jelema-jelema anu laluhur horeng kabeh ge ieu adalah kuka apikanana apik mah hate geus urang ngapikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah cabet teuing di akhir urang doakeun mudah-mudahan putra Kiai Haji Nurjaya imamna aangna jeung sarombonganana ieu mudah-mudahan diberi jag-jag ku Gusti Allah diberi sehat ku Gusti Allah diberi giat ngalaksanakeun ibadah hajina bisa balik deui ka dieu kalawan salamet teu aya halangan naon itu keneh urang nu hadir di dieu mudah-mudahan urang kabehan bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bae urang ngadoa ka Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا والتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم ارزقنا يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقولا حسنا وإيمانا كاملا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.